Kadarieu Dede. Aya naon? Aya rana euy, urang heureuyan. Mana? Randa mana? Itu sugana atuh nyangkut kan didinya bujang. Ieu duda. Ieu boga pamajikan, tah sugana atuh nyangkut kan boga pamajikan. Ayo. Nya oge abdi teh randa, tapi teu sudi kudu didua. Ujang jeung duda ge loba, lain teu hayang kuring narima. Lain rek milih nu leuwih atawa neang nu kurang. Keur abdi moal kaolo, Kajen teuing mending ajomblo. Ayo balan-balan APD ya urang heureuyan. Aya rana itu. Ayo sugana beunang urang ya. Bale pun aku salah saurang. lain kapok boga salaki deui. Abdi sieun nyarina siga kamari. Pinuh awak lain ku emas permata. Nu puguh mah awak beaku disiksa. Lain kapok boga salaki deui. Abdi sieun nyarina siga kamari. Pinuh awak lain ku emas permata. Nu puguh mah awak beaku disiksa. Dirinya statusnya naon? Kebeneran ya, duda geus 14 bulan setengah. Hebat ai len naon len. Nyeta ya teh, ayo pemajikan boga, kan karek 2 ya teh. Jadi hayang namahan deui. Hayang opan. Atuh bagus status naon? Dia mah bebas, dia mah duda. Keureuyan we nama yuk keureuyan ah. Urang bujang di Ujang di manana? bujang kagak genep tahun. Alah, eta teh. Nya oge abdi teh randa, tapi teu sudi kudu didua. Ujang jeung duda ge loba, lain teu hayang kuring narima. Lain rek milih nu leuwih atawa neang nu kurang. Keur abdi moal kaolo, kajen teuing mending ajomblo. Lain kapok boga salaki deui. Abdi sieun nyarina siga kamari. Pinuh awak lain ku emas permata. Nu puguh mah awak beaku disiksa. Lain kapok boga salaki deui. Abdi sieun nyarina siga kamari. Pinuh awak lain ku emas permata. Nu puguh mah awak beaku disiksa. Lapor Dede yang karena dilaksana kumaha tuh. Geus balik. Ayo. Balik wae ieu teh. Balik ayo. Balik atuh mah ade monok di dieu. Balik we atuh Dede